ayyadana bi asrari fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah Ar-Rahmani kang maparinan nikmat gede dan maparinan nikmat cilik dan nikmat gede di dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi kang maparinan nikmat di dalam akhirat barokah. Alhamdulillahilladzi dzala qadrahu. Alhamdu utawi jenis puji kang papat. Lillahi iku tangtu kadue Allah. Lillahi iku kamilik kadue Allah. Jal allazi rupane allazi jala allazi rupane zat Allah jala kang agung qadrahu ing dalem darajate atawa pangkate allazi qadrahu ing dalem darajate atawa pangkate allazi laut wa ajalahu lan mulia wa ajalan mulia jarahu apa tanggane ieu allazi allazi zala allazi rupane zat Allah jala kang ngajadikeun ieu allazi annakaha ing nikah sababan libaqain nasalil anam ing sabab tetepe nasalil anam katurunan manusia wa wasilatan lan dadi lantaran ilas tibaki as-suhubi maring maring macem-macem pantan teh golongan asub maring macem-macem golongan wal aqwami lan pirang-pirang kaum wassalatu lan utawi tambah-tambah rahmat ta'zim wassalamu lan kasalamatan ala nabi ala sayyidina Muhammadin al Mustafa iku ingatase segusti kita Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Mustafa kang den selir al Mustafa kang den selir atau kang den pilih sitinau selir sahibul izzi wasidqi wal wafa'i sahibul izzi kang anduane mulia wasidqi lan jujur wal wafa'i lan nohonan bagus wali wa ala alihi lan keluargane nabi wa ala alihi lan keluargane nabi wa sahbihi lan sahabate nabi as-sarofa pirang-pirang kang mulia an-nujumul awas an-nujumil huda kang dadi pirang-pirang lantaran pituduh an-nujumil huda kang dadi pirang-pirang lantaran pituduh wasofa lan beninge ati wasofa lan beninge ati amma ba'du itu mukadimah musonik ya
Naik muzonib ngawitan bidayah kitab dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut kangaran Allah, Zat Allah nu Maha Agung, Ar-Rahman Rahim. Allah teh nu maparinna nikmat di dunia jeung di akhirat, jeung maparinna nikmat di akhirat. Bahwa ngayakinkeun ieu nu urang di dunia, alam dunia jeung alam akhirat teh aya. Saha nu mere nikmat di dunia? Allah. Sahan memberi nikmat di akhirat Allah. Dengan mana cara dalilnya? Dengan sifat Rahman Rahimna Allah. Alhamdulillah yang dimuji Allah, muji ieu musannif. Muji ka Allah dengan puji qadim al qadim, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim. Puji qadim alal hadis, puji nu obat ditangtukeun dimiliki ku Allah, urang mah teu boga puji. Najen mujina puji qadim, puji urang Allah ka Allah. Najen mujina urang muji hadis, muji makhluk ka makhluk, urang dipuji ku kabogo muji ka urang eta boga Allah. Oh, boga urang deui. Lamun urang jadi jalma hayang dipuji, nah berarti urang teh boga sifat riya takabur, eta teh boga urang. Namun jalma yang dipuji, oh berarti awas tinggi sisi kupur. Ulah yang dipuji urang mah najin gagah biasa deh. Batur gagah biasa wae. Ulah hayang. Mun urang hayang dipuji, oh ieu mah ngaji-ngaji ieu mah hayang alam boga-boga. Awas ade. Ulah hayang alam batu sabiasa bae. Jadi begitu dipegang-pegang dengan bawa anak itu baik guys. Aduh, boy, tapi guys, gitu. Muji Allah Ta'ala qadrahu, rupana zat Allah nu agung dina darajat jeung pangkatna wa jalla jalaluhu. Jeung mulia dina tangga-tanggana. Allah ja'ala nikah jeung rupana zat Allah ja'ala nikah anu ngajadikeun kana pernikahan. Eta nikah teh sabab libapoin nasalil anak, ngajadi sabab tetepna keturunan manusia. Jadi cek musonib ngajadi dalil Allah ngajadikeun nikah teh ieu hanya mere sabab nikah mah. Yen sabab tetepna keturunan manusia. Jadi ku sababna aya nikah, malah dikawin keur leuneuh anak kali di Nabi Adam datang ka teh beak-beak. Nah, eta ku aya nikah. Supaya tetap umat manusia sampai poe kiamat supaya aya bae, ieu lah ayana hukum bab nikah. Maka Allah ngajadikeun hukum nikah dengan ayat-ayat tertentu. Itu dengan ayat diceritakan walamun dia mah diparentahkeun panggilu ma qobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba nikah urang ka kaopat ngalobakeun jeung deui wa wasilata ila istibaqi su'ubi wal aqwam jeung dari lantaran macam-macam golongan macam-macam kaum dengan ayeuna pernikahan jadi wasilah wali aya golongan aya kaum buruj, aya golongan anu. Ieu loba ieu sebab loba umat manusia kusabab aya nikah. Jadi kusabab aya nikah teh jadi bermacam-macam manusia. Ieu kelompok hideung, kelompok putih. Nah ini kan. Aju ayeuna wa sholatu jeung deui maca sholawat sambar rahmat jeung kajing jeung kasalametan ka saha ieu musholid teh. Ya nikah Muhammad Sayyidina Muhammadil Mustafa kakangjeun Nabi Muhammad anu terpilih shahibil izzi wasidqi wal wafa jeung anu ngabogaan kamuliaan sidik kajujuran jeung nohona antara janji tepat di kanjeng Nabi. Jeung deui ka keluarga wa ala ali washabika keluarga jeung ka sahabat asrofa anu mulia an-nuzumul huda was-sufa jeung gawe lantaran mere pituduh jeung kabeningan hate. Jadi urang teh Kangjeng Nabi eueuh tos aya di sahabat ka para tabi terus
Ieu jadi mere lantaran sukang lantaran karena daya ngambil sahabat Rasul melalui keluarga Kangjeng Rasul. Amma badulan anak buah utawi dalam sausane maca basmalah hamdalah wassalawat wa ghairiha. Bahajihi kurosatun soghira. Bahajihi la mangka utawi ikilah iki ma hadara fidihni gitu. Bahaji utawi mangkono ma hadara fidihni ura satu soghira hajmuha ya mimanta hajmuha iku kitab kang cilik, iku kitab kang letik, hajmuha opo jirime ieu urosah, latipun tur kang lembut, sakluha opo bentuke kurosa, dalilun kang agung tur kang agung, dalilun tur kang agung, qadruha pangkate ieu kurosa, azimatur kang agung nafauha opo manfaate ieu kurosa, tastamilu kang ngawengku ieu kurosa ala qawaidil muhimmatin ingatase pirang-pirang qawaid kang penting, muhimmatin kang penting, tata luki ba'di malin nikah kang dadi hubungan ieu qawaid di ba'di malin nikah ing dalem satengah perkara kang tetap kaduwe nikah, minal khirsi saking gawe tetanduran, nandur urusan aja lain nandur nyawa melepare ya menandur kene teteh ada jadi di awewe disebutna sawah, lamun lalaki berarti pacu ada kirsi teh nandur ada hayang nandur. Jadi kan lamun nandur mah ada kirsi dan mereka naon bae temu abe teh Mas bahasa kirsi bahasa nandur. Wa asrori lan rahasiane wa asrori lan rahasiane wa tidi lan pirang-pirang waktune kirsi an waktune pirang-pirang ye kirsi wa tadbi awal wa tadbiri lan on tadbir. Lan jerone ngatur hirsi lan carane bahasana ya jero carane wa tadbirihi lan cara ngatur hirsi, jadi cara ngatur nandur. Jadi diatur barisanana ulah asal nancep bae. Ada. Wa tadbirihi lan cara nandur. Wa malihal qatin wa malan perkara lihal qatin kan tetep
kadadian al-abkari pirang-pirang parawan al-qatin kang tetep kadadian al-abkari pirang-pirang parawan minal azaibi nyatane pirang-pirang keajaiban kagetan wal asrori dan pirang-pirang rahasia jami'atuha ngumpulkeun ieu kurosa ngumpulkeun ieu kurosa kana kurosa wataqotu awas wataqo tutuha otuha lan ngarana ae min alaihim pohon deh ya Google deh pegak mendatangnya lan Google atau Google di kulosa karena kulosa wanaqala duhalan nukilai sunha ing kulosa min puhulil ulama saking kitab-kitab pirang-pirang ulama pirang-pirang juragan ulama luar rijal lan rijal jadi bahasa rijal ibu rijal eta baga oke mana hamullahu wa manahum la ala manahum alaihim eta mana kidunya manahumullahi kang maparinan manahum kang maparinan anugrahan kaanugrahan kang mapain anugrahan Allahu sapa Allah ta'ala mahaluhur Allah binaili kalawan memperoleh alfa izin kebahagiaan wal abdoli lan merkoleh keanugrahan wasamaitu halan ngangaranan ieu putrosah wasamaitu halan ngangaranan ieu putrosah pipatil ijar kalawan kitab Fathul Ijar manane Fathul Ijar teh ngabuka samping ngabuka sarung ijar samping sarung orang Jawa jadi orang ngabuka samping acut ngetet Ika sabil asori dalam buka pirang-pirang rahasia rahasia di jero nang le eta sampingnya rahasia acak tasuh cenanya ngaji wow silan waktu tatanduran wahil qatil lan kadadian wahil qatil lan kadadian pirang-pirang parawan wallahu Allah ta'ala Allah ing Allah ta'ala hale mahal uluhur Allah nas'alu mangkajalu kita ayyazma elam ayat za'aluha ing yentah ngajadikeun Allah ha ing kurosa nafaatan ing kamanfaatan lana kadue kita wali ikhwanina lan dulur-dulur kita al muslimina kang muslim kabeh wa yaj'aluha lan ngajadikeun Allah ha ing kurosa dakhiratan ing sisimpenan lana kadue kita wa walidaina lan indung bapak kita yauman ing dalam kue kiamat
layan pang orang manfaat malun opo harta wala banuna lan orang manfaat pirang-pirang anak ila min atallahi biqalbin salimin angin ing wong kang teka ieu wong Allah ing Allah biqalbin salim kalawan gawe hati kang salamet min auqatil qalbi saking pirang-pirang kunci bahayane hati kunci bahayane hati wasu izzununi lan alane pirang-pirang persangka sangkaan atau sangkaan wasu izzununi lan alane gorenge pirang-pirang sangkaan iman dia mas panjang nah yeuna sabada ki musonif amma badu maca basmalah hamdalah jeung sholawat maka ayeuna bahaji qur'atus shaghir jami'uha nah di dieu musonif teh ngarang ieu kitab anu leutik dina mah leutik latipun anu lembut sabuha dina bentukna dan jalilun ieu jatul agung dina pangkatna ajimun nabawa jeung agung kamanfaatanna komo urang ieu hayang boga anak anu soleh hayang anu solehah ieu ngajina ieu najeun kitab leutik ieu ajimun nabawa ieu agung manfaatna itu urang kalau ta'milu ala qawaidil muhimmati ieu diwangku dikumpulkeun dina qawaid ieu teh anu sangat penting-pentingna doang penting anu ta'awudna ta'awud di ba'di malin nikah khusus ieu kitab nulis kepentingan nu penting-pentingna dina urusan pernikahan ieu mah khusus jeung bab panganten jadi caritakeun mikir sih dina carana urang deuk simak cara nandur teh kumaha posisi yang bagus ya lamun urang hayang boga anak laki kudu ngabanting na kabelah mana urang hayang boga anak awewe ngabanting na kabelah mana smackdown mantap sembarangan asal busuk bae diatur malikna tetep posisi diatur ke posisina nah, ini walaupun air rahasia. Jadi air rahasia walaupun diceritakan di waktu. Iya malam iya mayu ulah iya besi anak besi. Besi kamu lah waktu jam gitu ya. Jangan terbelah. Diatur na waktu kayak kalau yang harus kuat. Yang lima tarik ya wacat pilih cara ngaturna diatur posisi awewe kuduna di mana ya awewe dihadap kumaha cara sewaktu-waktu awewe aya bakal ngawarisna kana naon lamun hayang di luhur aya warisna jadi lamun awewe maksa bae cenah hayang ngasa di luhur aya ngawaris kana naon sudah jadi urang teh mimitina dan kayak boga anak anu soleh teh aya doana tamanya leungeus maca naon bayangkeun tapi mah jeung ngabayang geus salat ya sabun ajar macam si dawak dia ngaji kitab dia supaya atuh geus ge supaya narik hasrat teh kena pangetan teh gitu jadi beusi poho mangga ulang bae mantap ya bulan puasa teh ulang bae supaya pegang bae maksudnya jadi nyeritakeun kejadian kaparawanan awewe teh awewe nu parawan kene nunteu bau ketika
tonjok. Ewa kotok beda. Kotok pun kendok ketok cekal kurang udah kotok itu kan dulu itu kurang bisa beda tak? Mulai mah. Jami'atua dikumpulkeun datang geus di kitu geus ditukil geus dikumpulkeun yes naon ngaranna dina puhuril ulama dina kitab ieu dihimpun dicokotna dina kitab ulama-ulama juga kan ulama wa rijal jeung rijal jadi bahasana ge rijal lamun di daerah disebut rijal eta jelema nu gagah urang ka Jawa oi ini rijal dari Banten rijal eta lalaki anu jantan gagah anu serang jadi lamun disebutkeun kana ulama besar teh disebut rijal. Padahal lamun urang ini hadiahnya pun aya khususnya di dari bahasa kita rijal goib Simon eta lamun urang hadiah ulah pohon tah beusi ka daerah ada leuweung-leuweung ka daerah eta urang teh hadiah khusus dari rijal goib eta di hiji aya cek eta mah aya jawaranan disebutna rijal goib teh rijal teu kadeu aya jawaranan jadi jika kita main juri kegagahan itu kayak Islam gagah hendak lamun urang geus lewat ka daerah leuweung atawa ka gunung-gunung ka daerah leungsit nah bahaya ieu urang hadiah khususkeun ka rijal goib urang menta tang tayungan ku jalma nu gagah di dinya nyawa nyawa di bangsa jin nyawa di bangsa manusia keneh meureun nyawa di bangsa arwah keluarna rijalna jadi cek eta mah rijal mah jawarana lah di urang lamun dikobong we ieu pentolan arwah yoga seri Jawa mana Allah taala binaili wal fauzi wal akbar yang makarina dikanugrahan ke Allah anu memperoleh karena kebahagiaan karena kanugrahan yang kitab teh wasamma itu habibatil ijar ye kitab tingaranan kitab Fathul Ijar naon sababna dengan Fathul Ijar teh manana ngabuka samping ngabuka sarung itu ijar teh sarung ngabuka teh buka kunci. Nah, bikas fil asror bakal ngabuka rahasia li auqatil harsi wal ibadil abkar rahasia waktu nandur ke rahasiana aya ieu lamun ieu aya penting ieu urang teh bakal ngawariskeun naon lamun jiwa boga anakna ya duduk ke Bernard wali-wali ya ujungna musonif wallahu ta'ala nas'alu ayat'aluha semoga ya Allah yang kita panuletik dan nafaatan lana manfaatikeun kula wali-wali muslimin kadulur bulan muslim waj'aluha da pilotan jadikeun Allah kana simpenan kula jadi ganjaran aya kula di akhirat jeung walidayka indung bapa yaumul kiamat ini poe kiamat layat paumalan eueuh anu manfaat harta di poe kiamat wala banuna jeung eueuh anu manfaat deui adalah anak eueuh harta anak manfaat kecuali amal anu soleh sebab ieu musoli nama riwayat teu boga anak teu boga anak teu musoli ieu nu nukil kitab ieu ieu can boga anak can boga anak sini nya bahasa lagi layan pauman wala banun jadi eueuh manfaat bagi kula harta jeung anak ieu boga eueuh manfaat jeung kula mah iwal ieu kitab boleh ieu manfaat jeung kula ke di akhirat jeung kedua orang tua kula di poe kiamat ganjaran disimpan
muga orang digaji penting ieu atuh jelas ganjaran jeung musonifna urang boga ganjaran jeung urang ganjaran jeung urang ngabiayaan urang ngomong urang geus eueuh mah jelas kualitas ngalir ka kuburan kolot urang karena tapi tujuan ka dieu itu ilah min atau qol di